Peng belum ngomong hajar. Aduh, iya, kunaonnya, muriangan kieu, aduh, 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 Waduh, sia kunaon etam muriangan, real, aduh, muriangan teh anu mulus kabeuteung teh lain. aduh, tuh mah cak pirit, real, sebutkan mah. Oh, itu kurang ka ditu, kurang ka dokter, ka dokter. Saya bro, gerak hudang. Coba orang berobat sia. Karunya emang, ayo bro. Emang sih aja berobat gitu. Cari, Geus saya mangkat orang ka dokter yuk. dokter mana? Dokter mana we? Ya penting mah sia cager daripada gitu wae. Betul, ayo, Ayo bro. ayo. Arek kamarana. Iya let, mama si Intam berobat. Emang kunaon? Muriang Itu deken teu tam. lancar tuh mah. Nyahakan ya tuh hitut. Hah? Batu tak ngadar itu sama batu ke murian kieu. Nyasugan ya tuh real cager. Ayo antar berobat Intam karunya. Real hayo. Ayo bro. Enggak rokok tuh. Oh, rokok gimana? Kayak nggak rokok aja lah. Yang mana tuh bang? Rokok sanu lagi di tiangan. Iya, masuk maju ya. Rokok maruragan batur. Apa iya ya? Orang Cina di Maro enggak? Ah, terlucu mang orang ku situ aja. Ya wis kumaha aing nggak rokok. Ya usaha. Nah, duit. Usaha mah teh beurang, penting waktu na hees. Oh, maksudnya kudu daik usaha jelema mah. Kan duit mah yang rokok teh kudu nyingsieunan teh kudu naon. Ieu mah jaba-jaba nyingsieunan yang ngerokok teh. Nyingsieunan sia oge nyingsieunan. Ya kan eta ide Mang Bram. Ide usahakeun mah lulu ide teh. Ya aing bang ide doang. Itu bener. Ide usahakeun. Atuh geus ayeuna kumaha ieu carana ieu ngerokok aing lah. Biar aku sih tuh bisa usahakan pisan. Bisa ge hayang ngerokok. Ya hayang tapi kan urang teh kos Mang Bram mah udud deh udud. Oh, nah kumaha tuh. Kamu tuh udud mah. Ieu nya. Beura ih sih makan molok wae. Ya bingung rokok sanu di tehangan duit teu boga. Ya hutang tuh kali itu si Ayun. Bisa hutang doa ya. Ah, si Ayun praktis numpuk catatan. Ini bayar atuh. Tuh bayar bukan duitnya dibayar. Tapi gawe terus batur malah balik mamagahan sih yang orang kene gue ada gitu juga geligu Sabar atuh am. Belum nepi ka klinik. Maya udah orangnya itu beneran ya nggak Jangan kemana nya dah? terus pada terus juga weh kemana tadak Iya Mang Bram, mau Intam muriangan cenah. erek dibawa ke klinik mana emang eta gering kunaon sih Muriangan cina budak ngora muriangan gering setruk atuh berkelas muriangan bapeng ngomong sompral Siapa malah ngeledek peng lain bantuan mah. Arek ka klinik Mang Bram. oh enggak bawa ke klinik ke itu tapi kela
Perasaan aing beda ya, Peng. No, tak budak. Coba real deh. Sing disantet naon budak eta. Periksa lah ke Mang Ita, ke Bang Bram dah. Coba aja ke kuaing. Iya lah, beda ya. Percuma Aing klinik merinding. dia ya dah. Coba ke ya, kuaing. Salah. Wah, iya mah kena santet real. Lain ke klinik bagian anak iya mah. Anu bener Mang Bram, setahu banget ah. Sama pon aing kieu-kieu ge baheula pernah mondok. Mondok pesantren lain. Lain sekamangan. Oh. Wingar mau berobat ya, Mang Bram mah setahu wae ah. Oh, santet Mang Bram. Terus orang kudu kumaha ayeuna. Tanggung jawab aing ieu mah, tenang ge ku aing di ubaran. Oh guys, ari Mang Bram bisa mah coba wae tok ubaran supaya cager budak ieu. Geus doakeun we kumaraneh nya ke urang ieu lah. Urang syariatan. Coba Mang Bram. Coba teh coba. Tangga heula. Peng kadira tuh bantuan aing bagi si budak ilmu na ieu. Bener. Ieu mah kudu didatangan kan itu Peng. Kadukuna orang labrak we sakalian. Geus lah tumal lah. Ya iya budak itu gini. Goblok disantet buruk kuat eta langsung. Mana Sote santet panas. Euy wae ah. Emang nyaho itu Mang Bram tempat dudukuna. Apa nih kuai di Terawang. Tenang we. Pokoknya maneh hanya bukan doa we nya. Geus winga nuturkeun wae geus lah. Geus ayo. Ayo lah pendukun ayo. Peng, si Otong ka mana? Otong nyaho si Otong. Gawe segan. Belum suruh kabar. Kala. Menurut penerawangan aingnya di dia ya tempatna dukun teh persembunyianna. Begitu juga nama. Real. Terus ieu rumah Mang Bram. Aing mah orang asup we yuk. Ayo. Geus. Macam-macam dukun ka aing Peng. Dia kalau di Karawang mual mengetak soho di Karawang. Nah, iya dukun kurang ngajar teh ya. Kudu kumakeun ieu ya. Oh wanian nyantet maneh. Emang Mang Bram nyaho kitu ieu bawa ku manehna. Yang geus pastilah udah eueuh deui nu sejen ayana ieu. Oh, coba we ari kitu mah orang jajal heulan Mang Bram ulah jelema buruk sangka wae. Geus pasti ya aing mah yakin ieu ya. Wanina wadi ti tukang ieu nyantet goblok. Guys coba heulan ieu budak ubaran yang penting mah cager wae. Oke, kuaing disiksa kuaing dukun lah kuman. Sia datang ke tempat aing tanpa izin. Pewarnian sia datang ke tempat aing tanpa izin. Dukun, kenakeun aing ye Mang Bram di Karawang. Moal mundur sasiku aing bangalawan pos kitu mah. Ngeledek sih, hah? Kadang kalem Peng. Mang Bram, karunya ieu budak geus parah. Mang Bram buru ulah emosi wae ieu budak pae manten. Kadang tenang. Bisa diatasi, tenang. Sia naon dek datang ka dieu ha? Aing rek ubaran tuh. Budak aing rek ubaran disantet tuh sia tuh tempo. Muriangan kitu. Tidak semudah itu anak muda. Muda saja orang tua. Geus Peng obok hajar. Wah awara.
kenaon baik. Itu Mang Bram. Tadi Nuki mah bagian aing usana ya. Emang Mang Bram wani? Tong ditanya. Guru aing kene wae nu turun tangan. Ieu kada anak buah aing ya. Aing ya. Pamimpina. Macam-macam ke aing. Wani ngelawan aing. Lamun bener-bener sia jagoan. Lawan kamu aing. Ayo so keluar dari Musia kabeh. Kita bantuan ngadoanya. Mang Bram. Bismika ahya, bismika amut. Eueup-eueup cakip keuyeuk, disegak anjing gentongan. Eueup-eueup ulah heureuy abdi arek seserian. Sakeun sia. Mang Bram, Mang Bram. Mang. Mang Bram pada es gini. Tunduh aing. Goblok, ilmu naonnya eta tunduh kitu geuningan. Oh, tunduh. Heeh. Aneh sih ieu mah. Tama doa pagi. Mang Bram. Oh, pantesan yeun aing ditaheesnya. Heeh. Ajat. Buat Mang Bram. Buat tenang pada doanya. Ayo. Geus lah. Rasakeun serangan aing kadua. Buyut sursang gajah mencorong, sia tungkul ngeluk, sia tanggah nyembang. Nya aing ratu sia, aing pangeran sia. Tenang, Pak, tenang. Wani keneh. Wani kalem, Mang Bram teu puna naon. tenang leungeun. Sabar. Padoa we nya. Ayu. Ngajar eleh keneh wae. Jurus terakhir kuwi kaluargeun ieu mah ya. Rasakeun ku jurus aing terakhir di siapun. Keluarkan kabeh Musia. Cuk-cuk di leuweung injuk talina. Dibeuweung itut jadina. Goblok ya budak. Rasakeun sia. Masih kena kuat lawan aing. Kuat. Oke, kita bertanding 1 lawan 1. Waduh, kayaknya kan tuh rame-ramenya. Serang-serang sambil kena, bubarkan yuk. Kena poek deh kan. Non ya apa? Naon sia sia. Di poek kan itu doa. Ganggu wae. Ngos batur syuting. Sia mah ganggu we aing. Shooting hamsit teh banget. Oh, nya asih mah aing bener lah. Aing ngos batur syuting papaseaan. Lain ngontek heula hamsit atuh. Aduh, Sia balina. Ngarona ka dieu. Iya power ieu penting-penting soalna. Atuh ngarona mah kali itu atuh keliling ulah ka dieu. Kamu iya di nu poe kieu eta mama naon ieu? Akan syuting hayang kos batur. Shooting hamsit iya mah ngaganggu wae. Aing keur shooting tuh aing mawa baterai. Aing teh nyaho leuh sigana teh keur syuting. Enak nah, balik lah. Balik lagi mah situ. Balas hamsit, balas. Bang Bram. Limnas.